lantaran perekonomianna keur defisit, lobaan pengeluaran daripada pendapatan tidak seimbang, sehingga enggan jelema ka pasar boga duit teh ngan sakadar 100.000 aya kebutuhan 500.000 engap ceknya daripada ka pasar as ning teh kudu jualan gitu keneh. Akhirna rembung jelema ka pasar, sepi pasar, nu nungguan pasar lagi harees. Pandagang mah mun urang muka warung, muka toko sempet hees atuh geus hancur teh mah. Hancur teh mah. Pelayan sempet hees hancur. Eueuh nu dilayanan. Geus moal kebel deui teh mah. Bangkrut. Zikatilu tentang pembangunan majelis, alhamdulillah berjalan lancar. Besi geus naraek, bahkan tukang bas nage geus naraek, urang ge kadang-kadang naik, beda tempat naikna teu sambarangan, besi ragag. Alhamdulillah ngan hasilna tukang bas mah naik ka luhur hasilna bangunan, hari ente mah naik hasil anak. Sama-sama naik. Alhamdulillah terus diropea majelis haul diperkirakan geus kasaungan, geus bisa dipakai insyaallah mamaca biasa di majelis taklim ya insyaallah. Pentingna geus dia alhamdulillah. Kemudian segala rupa bahan material nangis aya, alhamdulillah tenaga nage aya. Kemudian donatur minggu kemari dari tokoh Tangerang, alhamdulillah 200 juta. Kemudian anu lainnya 10 alhamdulillah aya. Maka terlalu loba teuing dana. Ieu majelis terlalu loba teuing dana. Antaran danana 12 miliareun kuari terkumpul 17 miliar. Berang ngalanjutkeun tentang materi pangaosan urang mengenai tentang seseorang anu mawa barang ilaharna di Timur Tengah ialah kayu bakar. Di urang mah atuh naon bae nu dibawa ka pasar, disuhun, dipunggu, diakep. Kemudian asup ka pasarna rada lenglang, henteu padesek-desek. Pasarna nu kamari mah keur meujeuhna pas sedek-sedek. Zaid asup ka pasar nu kamari kabeneran pas sedek-sedek. Urang ngabayangkeun pas sedek-sedek model deuk lebaran. Disebutna munggah, pasarna disebutna nyenggol, sebab eueuh nu henteu kasenggol tak-tak ku sebab rapet jasa jelema kaondang kabeh ku pasar. Ti mimiti budak leutik remaja-remaji datang ka aki-aki hayang neuleuh pemandangan pasar balanja henteu. Nah, etalah jadi meureunnan raja setan teh meureun pidato pentingna ngerahkeun anak buahna hati-hati isuk segera supaya digiring-giring ke pasar ulah mendapatkan ridho Allah. Ayo ke pasar. Aki-aki mending normal mah gering deh ke pasar.
padahal budi mah bae maca sholawat maca Quran gede ganjaran ieu mah ka pasar aki-aki nurug cupu da aki-aki masyaallah teu menyesuaikan diri teh aki urang pasar lagi ribedeun sebenarnya makanya tapi tetep ka pasar dina kagoda ku setan asup ka pasarna pas sedek-sedek kemudian barang nu dibawana kayu bakar misalna atawa nyana nabrak jelema nah ye ketika nyana nabrak jelema nah katempuhan atawa luka katempuhan atawa harta batu rusak atawa baju batur soek katempuhan sebab tengah-tengah manusia loba nyana memaksakan diri ka jero nah ieu kan keur meujeuhna di tempatan ku manusia nyana maksakeun ka jero mawa barang nu kira-kira ngabahayakeun terjadilah kebahayaan ya otomatis katempuhan mun datang ka paeh anu katubrukna anu katabrakna domina mun luka atuh kudu diurusan di ropea lamun teh mah harta nu rusakna kudu diganti nah iyalah lamun ka pasar termasuk di kerumunan orang banyak Zaid asup ka pasar mawa kayu bakar atawa barang-barang naon bae beneran keayaan pasarna teleng lang jelema lantaran perekonomianna keur defisit lobaan pengeluaran daripada pendapatan tidak seimbang sehingga enggan jelema ka pasar boga duit teh ngan sakadar 100.000 aya kebutuhan 500.000 eungap ceknya daripada ka pasar as ning teh kudu jualan gitu keneh akhirna rembung jelema ka pasar sepi pasar nu nungguan pasar lagi harees pandagang mamun urang muka warung muka toko sempet hees atuh geus hancur teman hancur teman pelayan sempet hees hancur eueuh nu dilayanan geus moal kebel deui teman bangkrut nah Zaid mawa barang ke pasar pasarna kebeneran lenglang dak dumadak aya Ki Umar didinya katabrak Ki Umar teh otomatis bajuna soek ikan lenglang jelema eueungan Ki Zaid daunggul belah ditu paling Ki Bakar belah ditu Ki Khalid lah tamah menghindar Ki Zaid bisa atawa nu mawa kayuna Ki Zaid mawa kayu Ki Umar menghindar bisa Ki Zaid menghindar bisa tetapi ieu Ki Zaid nu mawa kayu teh nabrak Ki Umar sehingga bajuna soek tah eta Ki Zaid nu mawa kayu katempuhan apakah henteu mun keur pas sedek-sedek maka tempuhan tapi mun keur lenglang teu pas sedek-sedek katempuhan apa henteu geus diatur kanu kos kitu geus selesai pikih gatur geus teu kudu nyieun pikih-pikih deui segala pincih pikih Pancasila segala pikih-pikih alah nu tek-tek jeung bengek geus teu kudu tinggal dibacaan we kitab ternyata hese ke ngaji sia mah hese teu dek ngararaji hese cenah kieu kitab kos kitu mah diajina dibacana ih cak aya ngaji soekeun sungut sia going aya mondok embung aya pinter hayang kumaha lalakonna ya
Palakon angel cenah kiai mondok mah kudu tahunan cek jalan teh aju can pugu karo sebab ijazah teu boga naon teh mending diseret tambah budak dia supeun ka sumur cor geus ulah kada kaluar deui ya akibat teu nu malah santren ku ari lembur-lembur hese jang tanya nanya ka nu sarakola embungeun masyarakat aya kedua ya nu hiji barik masantren nu hiji sakola DRS nu hiji itu beneran ini mah gue beneran kalau nanyakan rukun wudu ya kadi kan udah DRS deh Pak saya belum tahu rukun wudu ada berapa rukun wudu 6 itu bener itu mah bener di kitab Sapina juga ada enggak sah keluar terpercaya nanya ke seta DRS nang sakola yang terpercaya namun gitu mah nyaritakan tentang perekonomian bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Chinese karena yang percaya tapi rukun wudu tuh percaya nanya tak ka budak kakarek 2 tahun mondok lagi 2 tahun gak SBY di kobong sial tak budak dia jarak kadinya assalamualaikum kulihatkan naon mah si ada kayak di imah itu pula ya bajajan ka pondok deui jadi macan boga duit naon mang yang nanya sia geus datang ka ngaji rukun wudu ulah nanyakeun geus datang jeung encan nanya mah nanya bae atuh nanya geus datang tanya teu mah urusan datang jeung teu mah urusan kula urusan nanya urusan mamang nah rukun wudu aya sabaraha iya tuh rukun wudu mah teu mah aing mah memang santren geus cahong 7 percaya tuh cak aing ge nanya maka si eta 7 DRS mah kan genep kurang geus 7 eta kayakinan hese tah nu bener nyaritakeunana lantaran sumberna lain sumber ngaji bener ngajawabna teu percaya si ieu mah lantaran sumberna ngaji salah percaya tolol kabehan kan sumber beda sumber Masya Allah eta hese eta kos karan itu keyakinan teh kos kitu hese guys aing mah percaya aya nanya ka batur bebe jatuh juga orengan anu rukun wudu di eta heuy genep aing mah di mana ge ngaji atuh sia genep itu si eta santri pan geus aing mah kalau nu 7 bae cek eta saboda sia genep ge pokona aing mah percaya sebab si eta mondok geus 7 bae naon geus jeung naon eta nu hijina jeung naon aing mah hayang nyaho coba sia hitung coba ku sia henteu aing mah dihitung kan 7 bae aing mah eta disebut daya taklid buta eta kos kitu tah budak pesantren mah percaya bae dipercaya bab ngaji tapi bab lain ngaji mah henteu teh dipercaya ngariung geus aya ieu dokter Andes profesor malah manu ieu mah profesor aya budak kunyin balik pesantren nu ditamaca hadiah puji eta nu kunyin profesor yang keluar nih profesor hayang aing kayak dipimpin ku si kunyin keluar si profesor bah cek nu boga ieu mah mantap sia ka ditu aing mah geus ieu bae teu percaya mah ka profesor mah botak tinggal botak hulu da cekeun ya kos kitu teh budak pesantren mah kos karan itu beda eta barang masantren barang balikna aju ka percaya ngan haju budak santrina aju bobogohan laas aju mentaan proposal dong selesai ustaz tadina ka percaya ku jadi henteu eta nu ngalaaskeun ka dirina teh kos kitu dunia mun tetek mah paeh aing lah geus mah aing ngeuleuh kieu bae geus lokal tah karak teger loba tah gangguan Masya Allah ngaji mah loba gangguanan mimiti masantren hese ka betah geus betah hese ka ngaji betah antara ngaji geus gaekeun ngaji teu daek paham deui
pulen dotak teu artis ya jasa eta. Aduh, ngaranna geus 10 tahun jangan bisa naon. Aya bisa mah bisa, paham mah paham, makena diharares. Masya Allah. Sanggeusna makena ikhlasna diharares. Tak ngaji mah hese dek menuju Allah Subhanahu wa taala. Puncakna bisa terus beramal, terus ikhlas. Zain mawa barang ka pasar, kondisi pasar keur lenglang sepi eueuh jelema. Aya Ki Umar nangtung di dinya atawa papasan hartina kitu. Naon ngaranna simpang sunihi Ki Zaid dek kadiekeun, Ki Umar kaditukeun. Katoel ku barang tersebut hampir katabrak lah. Soek bajuna kumata Ki Zaid katempuhan fala teu katempuhan. Nu mantak teu katempuhan, Ki Zaid mawa barang tak ngujur ngidul, Ki Umar ndek kakalerkeun eueuh sasaha jang nyimpang aya atuh eta Ki Umar kunaon teu daek nyimpang, bloon-bloon teuing teh si budak. Pan ari Ki Zaid mah keur babawaan berat, atuh ayahna lah ieu nu teu babawaan nyimpang. Ja aya jang nyimpang malah jauh ge 2 meter ge aya, ieu mah Ki Umar teu daek nyimpang, endahan katabrak. Sageusna katabrak bajuna soek Zaid anu nabrak Ki Umar, sehingga Ki Umar korban soek bajuna teu katempuhan sebab lalawora amat eta Ki Umar make teu daek nyimpang saeutik-eutik acan. Disalahkeun da ku agama. Andai kata nyana lapor ka polisi, polisi segera menangani kasus tersebut. Hirup mah jadi polisi resep kana nangani kasus. Salira hirupnya namun mun eueuh kasus teu hirupnya nan. Polisi mah ai urang mah kan hayang aman-aman bae, polisi mah hayangna aya kasus teh. Sebab di dinya kobakan polisi mah kasus. Kasus atuh bal kabeli mobil. Da polisi geus lamun aya kasus teh nya mah nah ini. Sehingga kunis eueuh-eueuhna kasus dijieun kasus ku polisi. Tukang nyieunnan kasus polisi we. Ieu mah pada urangna bae mah keur carita. Ya polisi ge loba nu ngaji dah cenah kiai sok-sok nyaho bae. Aing nyaho ti sia. Masuk nyalakeun ka aing sieun bongkar rahasia. Cek polisi kene dijieun kasusna. Masya Allah. Pengacara hirupna teh dina acara eueuh acara atuh susahnya hirupna. Nya mah mun aya acara-acara atuh seneng kana mah tah eta kos karari itu hirup. Hirup teh kos karari itu hakim. Atuh masalah, atuh sepi. Tak dijieun berbagai permasalahan di acara-acara. Di Indonesia teh urusan polisi, acara di kejaksaan luar biasa. Lobaan. Tukang ceramah atuh mun eueuh nu ngondang, eueuh job sarua bae. Sarua ka dieu tah urusan. Jadi dagang ayatnya lagi sarua bae. Wis ku sekarang itu bae teh rame, jadi di dunia teh rame. Masya Allah, tukang dagang atuh mun eueuh dagangan atuh riweuh deui nya ge montok ayu be barang-barangna diaya-ayakeun ku nya sabodo teh mun anu meuleuh henteu pokona hutang we nu jelas mah tinggal hutang we sabelit hulu nu meuli eueuh barang loba ngaroko ge pait cek geuning karasana jelema teh kararitu teh teu sederhana tah. Tapi nu disederhanakeun nikmat hirup teh lah sederhana we. Penting masalah jang dahar jang minum. Daharna ge teh kudu hese salse opor daging gitu. Cenah cek. Teu salah cenah kieu ngomong. Lah eta kos gitu.
Zaid asup ka pasar mawa barang dicontohan di dieu mah suluh. Kemudian kondisi pasarna teh lenglang. Papasan jeung Ki Umar Zaid ngidul Ki Umar ngaler. Andai kata Ki Umar jang minggir teh aya jang minggir, tetapi Ki Umar teh minggir endahan kata beraku Ki Zaid. Hasil tabrakanana korbanlah Ki Umar, terjadilah soek bajuna fala ya manu teu katempuhan Ki Zaid jabongana aya jang minggir teu minggir kaasupna lalawora eta Ki Umar. Timbul masalah kumaha lamun Ki Zaid bawa barang keur ngidul Umar ngaler, ternyata horengan anu teu mantak teu daek minggir teh eta Ki Umar horeng buta. Paingan teu daek minggir, horenganan buta. Pan aya buta aya pecak, ai pecak mah sabelah, ai buta mah duanana. Aya jelema teh neuleuh tapi buta. Mata hate eta mah kos. Ieu nu aya di majelis baruta ieu kabeh. Tah. Kubata lamun buta illa sauba ama kecuali nu rusakna teh baju nu buta. Na eta mah payajibutan dihuhu wajib kudu dielingan heula. Zaid mawa barang ka pasar di jero pasar lenglang, kemudian aya Ki Umar ngaler. Jadi berarti papasan kieu tah. Nah, ku Ki Zaid ieu dielinganna. Hei, awas. Ulah keur mawa barang. Awas. Tidak ekeun minggir di awas-awas ke horenganan buta. Sanggeus teh di awas-awas ge teu daekeun minggir katabrak. Ku sebab geus dinasehatan geus dielingan di awas-awas tetep bae manehanana katabrak. Tah ku geus ngelinganana tetep teu katempuhan. Tapi lamun Ki Zaid nyurudug kos kebodongkol nyurudug teu jelema kan kasok anu nyurudug bae tah kos bodongkol karana sok bodoh teuing wah nyurudug bae eta mah kos kiai partai nyurudug bae nya bodoh teuing bukan naon penting mah aing mah beuteung aing jebeg bae tuh bahasa Jerman teh jebeg tah eta lamun nyana henteu mere pepeling heula katabrak kara katempuhan Ki Zaidna. Ki Zaid teh ye sia make katabrak sakitu legana. Emang aya saha? Sia teh heula ka aing. Deuleu atuh mata aing. Oh si buta. Heuh aing buta ieu teh kadeuleu. Oh aing atuh nu salah cek Ki Zaid. Hampura tak. Lain hampura jagana waduh eta naon tongkat aing potong ya kana tungked aing mah geus bae pokona mah panggantikeun tungked aing katabrak ku sia potong eta alat paranti leumpang aing aju ieu tah baju soek panggantikeun jeung aing atulah beureunan tilu lipetkeun mah kudu jang balik aing ku aing ge kuli cek nya teh geus ieu ku kayu bakar ye tah jang tungkeun heuh cek nya teh sapira jang leumpang teu bisa cek itu mah tungkedna lain sambarangan tungked menang meuli di ditu di Jawa cek aya jimatan jerona ge aya jimatan si potong aduh Gusti Allah ta'ala saubama illa sauba mustadbiril bahima kecuali bajuna jelema anu mundur hewana. Zaid mawa barang ka pasar
di pasar aya Umar keur naik begal misalna begal na mundur nah lain maju kan lamun maju ieu mundur ngakal atau kumaha katabrak ku Ki Zaid nah ieu datang ka korban baju na soek ta eta Ki Zaid katempuan mun teu ngelingan heula teu katempuan paya jibutan bihu wajib kaki Zaid kudu ngelingan lamun ngelingan aman tapi lamun teu ngelingan heula katempuhan sebab naon sebab nu mundur makan teu neuleu nyana mata kahareup ari hewan mundur kan teu kadeuleu aya saha di tukang jadi ieu makan potongan keuyeub kan mata kahareup tapi leumpang ka tukang eta keuyeub ieulah jelema munafik ai mata molotot tetapi nyana teu narima kana undang-undang Al-Qur'anul Karim tah di nagara di kampung mun aya jelema matana mah molotot tapi teu narima kana undang-undang Al-Qur'an eta keuyeub nu kos kitu geus atuh ku ari mah DPR loba nu berkarakter keuyeub Kiai ulah jileuk ka dieu sia atuh biasa bae loba nu berkarakter keuyeub geus puguh pedagang mata mah keuyeub kabeh nah ieu ku ari di majelis rombongan keuyeub sebenarnya keuyeub aya mata kahareup kok nu nyandung mah keuyeub bae eta mah tah mata kahareup tapi lempang ka tukang keuyeub eta lah munafik nu kos kitu ngaranna wa inna ma yadmanu sahibul mali wa inna ma yadmanu idza lam yuqsir sahibul mali tayalian katempuhan jelema anu naik hewan kana naon nu dirusak ku hewan di mana-mana henteu lalauran nu boga harta na Zaid naik kuda sanggeus naik kuda normal bae Ki Zaid naik kuda di sisi aya jelema mawa barangna kasisi biasa normal baik jalan aya bahu jalan paranti nenden barang kan di sisi cek bahasa Bandung mah di trotoarna di sisina paranti nyetop mobil jadi jalan mah jalan, trotoar mah trotoar, orang menyetop mobil kan di dijan. Zaid naik kuda, Umar di sisi jalan, kemudian aya barang na dirinya di sisi jalan. Kuda Ki Zaid na ka sisi. Jadi lain di tempatna, lain di jalan. Kudana du ka sisi. Nah, ieu Ki Zaid naik kuda di jalan, kemudian pas pelebaki Umar, Ki Umar boga barang tas dan lain sebagainya, aya di sisi kuda nabrak barang-barang tersebut, otomatis atuh Ki Zaid nu naik kuda katempuhan lantaran barangna di sisi kok ditabrak. Berarti lalawora atuh Ki Zaid tidak bisa mengendalikan kuda. Ikan keur carita kuda mobil ge sarua. Urang naik motor di sisi jalan aya jelema nenden barang motor urang ka sisi ka trotoar katabrak barang batur ya katempuhan. Urang naik mobil di sisi aya barang kemudian katabrak ku mobil urang katempuhan sebab lalawora nu naik kendaraanna kuari ngageser. Zaid naik kuda atau naik motor di jalan. Ieu Ki Umar ka tengah ka bahu jalan. Barang-barangna aya di jalan lain di trotoar.
otomatis Ki Zaid anu naik kuda atau motor atau mobil ia tidak terkendali lantaran aya barang di jalan. Walaupun bisa ka dieu tetep ieu jalan. Nah, katabraklah di jalan. Tak sabenerna teu katempuhan Ki Zaid. Jabongan lalawora kunaon tu neundeun tas di jalan. Kunaon tu nyanana ge sekalipun nyanana tah aya di dinya tah di tengah. Katabrak. Ngan urusan nyawa ke lain deui. Ieu mah keur carita barang bete barang. Ieu barang rarusakan teu katempuhan. Zaid naik motor di jalan. Ki Umar dagang endog atah aineundeun ka tengah teuing. Zaid naik motor kenceng, wow 195. Asa di sirkuit berenjana. Waktu katabrak, wow. Nu nya sahiji-hiji acan tak endog 1000 beak kabeh. Bahkan loba masyarakat nu mau minyak aju nyetel samawar digoreng jadi hook cek jangan campur tai kuda Hongkong meureun. Ieu Ki Zaid nabrak endog nu endogna di jalan barangna katabrak teu katempuhan. Geus selesai masyaallah. Geus lamun teu lalaworan nu boga hartana kaya ning di sisi katabrak katempuhan. Nu naik kendaraan anak tapi lamun lalaworan nu boga barangna kaya ning barangna dikatengahkeun katabrak katempuh teh katempuhan nu naik kendaraan anak teu kudu wayah geus pain qasara lamun lalaworan nu boga barang bian wadahu bitarikin secara ditenden barangna di tengah jalan haju katabrak palayat manu atau memang ngahaja dikahareup-hareupkeun atuh ketika katabrak rusak salah teu katempuhan nu boga kendaraanana tuh masyaallah ari teu katempuhan. Aya mobil kontainer atau truk di sisi mawa barang urang nyiap ka dieu set begitu nyiap kurang ke belah dieu mobil ieu mah tetep bae di dieu nyiap ka senggol dek mobil truk nama atau mobil kontainer mobil truk teu katempuhan jaga nama di sisi ieu nu nyiap jalur eta berarti kan make jalan batur nu belah ditu kan eta mah hakna urang nyiap ka dieu kurang ka belah dieu kasenggol tak teu meunang marah malah mun mobil nu ieu nu kasenggol haju rusak ieu nu kudu ganti lalawora ieu mah kan di dieu bae eta ge kudu dipertanyakeun heula apakah nyana leumpangna stabil atau aya faktor kesengajaan. Lantaran kan lamun neuleuh mah disukang teh digieu-gieu digedeuleuh. Wah, ieu musuh aing kan kayak gitu kan. Nah, ieu musuh aing. Geus ku aing awas ya. Nah, begitu set ka belah dia digilekeun saeutik we kan krek trepet. Lamun kos kitu berarti nyana nu katempuhan. Tapi lamun tenang-tenang bae mah kieu malah diberi jalan saeutik. Aju nyenggol. Ieu nu katempuhan. Mun nyana rusak atuh tanggung jawabnya na mun mobil nu disiapna nu rusak katempuhan kudu dibayar kudu diganti kos gitulah kaayaan tentang di jalan raya teu meunang lalawora ain qasara bi an wadahu bitarikin aw aradahu lidabah fala termasuk nyiap ieu diperpanjang ku ulama datang ke ayat 10 permasalahan kuari kumaha lamun aya embe aya kebo munding kebo jeung munding ka dikakat set eneng seru eta ya aya sapi kemudian ngarusak katanduran urang atau ngarusak kacangkokan urang ieu makan henteu aya nu ngangon sorangan embe dikencarkeun kebo dikencarkeun
sapi dikencarkan, hewan-hewan dikencarkan, kemudian mapal katanduran, ka pepelakan kembang, ka kitu cangkokan, isaha nu katempuhan. Tunggu episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.